Abdi ngadamel syairan ngan etang hiburan, ngahibur hati sorangan menuju saredih pisan. Abdi mikiran anjeunna aya di mana ayeuna, meuni teu aya kabarna, apa mungkin atos lupa. Waktos bulan nu kamari anjeunna nelpon ka abdi, nyariosna cinta mati tapi geuningan teu bukti. Pami anjeun tos teu suka ka abdi tos henteu cinta, mending anjeun teh bebeja sangkan abdi teu mendamba. Abdi mah da moal maksa pami anjeun tos teu suka, karna abdi mah rumasa teu bisa ngabayangkeunna. Mangga atuh ayeuna mah mendingan urang papisah, sanaos teu geunah manah kumaha da tos teu indah. Abdi selalu mendoakan ka anjeun pameget idaman, sing dapat kebahagiaan sareng awewe nu lian. Duh Gusti nu sifat Rahman, hati abdi leuleus pisan, mugi Gusti sing masihan ka abdi ku kaikhlasan.